ulah disangka ieu doa urang ka ahli kubur teu datang. Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang, tah doa Kangjeng Nabi masih keneh harirup selesai jalan. Bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun. Bejakeun. Beusi aya Persib ngomong. Persib. Oh, Persib. Beusi aya Wahabi. Cenah doa teu datang. Doa teh ulah-ulah ka nu maot, nu hirup be datang. Beusi teu percaya, Habib Rozak dilatih heula ge. Urang doakeun ku ari. Nanti dulu cek Habib Rozak. Istri masih muda. Tah. Doa datang. Geus loba carita doa datang. Paeh lah eta. Nah ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nu sakitu hebatna. Sakitu hebat teu kacium. Ku gajah ku ari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu geus diwakofkeun ku aing los gajah tah los kaembeu ku gajah nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon ku urang dirusak dikeprak tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka Jependi noh ini biang keladinya nih beak ku tawon beak cek ka Jependi jai mah henteu pernah keur leutik sia pernah nyahueun tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancam tawon eta beak tawon. Nah iyalah makhluk Allah urang nyebrang ku ari ka malaikat emang teu boga aambean ketika urang cicing di kamar maca Quran cicing urang di mushola maca Quran zikir tasbih malaikat ngambe seungit amat ya aduh Habib Ahmad seungit amat sebab maca zikir nu ieu aduh seungit amat harum maca sholawat pas Haji Pendi cak malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah nyaun malaikat maun malaikat Masya Allah karim malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Qur'anan seungit cek malaikat ketika aya zikiran seungit cek malaikat ketika aya tasbihan seungit aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit makin ikhlas makin seungit malaikat apal moal saliru kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet il qala Yusufu li abihi ya abatin pagawean santri tolol santri lain ngaji amil ini ro'aytu nah ieu nu ngambeanana jin cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat tapi maksudna lain ka Allah ye rada bau Quran mah Quran sebab Quran mah bisa pakai sihir bisa pakai naluh Quran komo ieu pake pelet teluh keneh tadi sarua entak raja teluh teh Ki Nurjaya itu sebenarnya meletnya nah kaambe ku malaikat Quran mah Quran sakeun maksudna lain ka Allah rada hangru indit malaikat nah jin ini makanan gua cek jin tah lamun bangsa pelet-pelet nu datangna jin mantap diputerkeun kamana maksudna cak jin ieu kamana maksudna ieu didengekeun Allahumma layyin qalba sarwiti sarwiti cak jin da sarwiti dangan sarwiti tiup ceulina hudang teh Pendi atuh eta ulin jin eta nah ieu para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah, ahli Allah babarengan jeung malaikat. Lantaran aambeunana kaambe ku malaikat, jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat. Jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah, malaikat anu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun maca sholawat, malaikat nu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun dunia, jurig nu ngabarenganana. Mantak boro-boro malaikat kula kadi hangru. Boro-boro malaikat kula ge hangru. Kaambe. Pahawa. Kaambe. Asana hangru apa cule gitu ya mah. Emang rada pantasnya nama culean. Iya hangru, masya Allah karim. Nah iya. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambe malaikat, seungiteun malaikat, zikir seungiteun malaikat, sholawat seungiteun malaikat, bahkan laporan sholawat nah bentuk jadi malaikat. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat aja pengen dipaingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu kula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongorak, tolol cak Kangjeng Nabi, teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kangjeng Nabi, balik deui sholawat ka dieu. Nampiling Kangjeng tambah aja pengen goblok sia. Kula aing dibalikeun deui. Sholawat sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti gitulah. Mantak lamun diteruskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinarang Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba tabi'in, al-mukarramun para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para cewek-cewek, mudah-mudahan urang kabehan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus pisan ka alo simkuring Kiai Haji Fudoli nu alhamdulillah dina saat ieu anjeunna ngumpulkeun urang
menta doana jang almarhumah Ibu Ummu Kulsum jeung Habib tercinta, mudah-mudahan ngocor ke Habib almarhum Habib Rozak. Anggap almarhum. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah teu disangka-sangka bakal loba makhluk di dieu. Kula mah nganggaplah bangsa 10 20 lobana 100 abeh loba berkat tuh aya nu ngaminang. Tapi ternyata ketingali di dieu sanajan lain jelema kabeh loba ieu anu kadeleuna mah meureun marake kopiah ieu jeung marake tiung atuh ngaranna mah sagala muhsin soleh mukmin padahal jerona mah buah bayawak buat teuing atuh komo ieu mah geus maklum tah mah tah. Tapi urang mah ningali rupa we heula nya jadi jelema kabeh bangona mah. Mudah-mudahan urang dianggap jelema. Anu hese ge horenganan ngajelemakeun jelema. Hese jasa. Mudah-mudahan wasilah haul Ibu Ummu Kulsum urang jadi jelema. Padahal sim kuring tadi geus amanat ka Haji Fudoli loba para habaib geus bae para habaib sim kuring mah penghadir insyaallah ngadoakeun. Tapi ternyata atuh haju dititah lah atuh terus bae jameureun ngahijina ge jeung lain jelema ieu hajuan komo ieu mah atuh tawa setengah jelema. Lamun urang nyaritakeun maut kadang-kadang muringis sieun, tapi lamun urang neuleuh jelema kuari maot eta ngan akan sakadar hiburan kadeuleuna sebab bangun teu sarieun jaka paeh. Maksudnya dirimpak doang ya. Ai di pasar Kemis mah di pondok tama geus leuwih parah. Lebih parah. Sigara de urang ge sarua bakal paeh. Malah tadi geus disebut hirup ge geus di almarhum Habib Rozak almarhum. Ayat 3 jelema boga guruna guru mursyid tiluan nyana belajar ibadah saenggeusna dididik syariat mulai kuari dek berangkat ka Allah henteu sebeuheun ibadah di lembur di kampung hayang kaleuweung. Emang kudu kieu leuh kaleuweung atuh kudu ngan kuari leuweungna mana
di Gunung Karang yang geus marake sempak kabeh, di Gunung Santri atuh Jasarua komo di Banten mah leuweung mana tuh kuari ku urang endek disabab pake ibadah. Aya nu minta izin ka kula Haji Pendi di ka Gunung Karang, atuh elos ngan kudu pamit heula kakabehan sebab bakal balik ngarang. Teu puguh karu dek naon ka ditu. Ibadah mah sadaekna di dieu. Tapi ieu mah deuk ka leuweung. Cak guruna ulah luak lieur sing juntrung ka Allah. Geus dibere ilmu ketika menghadapi hujan, geus dibere ilmu ketika menghadapi angin, geus dibere penangkalna ketika aya huru-hara hewan-hewan, geus dititip-titip kade. Ibadah bakalna hiji doang ye nu paling berat nahan lapar. Ku angin mah gampang, komo ku golok mah coba teu kudu norekat, teu kudu tama kaci soka beres. Si di inuman pelor jeung susu tanya ge ki Nurjaya. Pelor beak kabeh kurang cisoka. Datang ke bengkel sepeda demo ya. Tapi nu paling berat lapar. Cak guruna sanajan lapar sapoe dua poe tilu poe saminggu tahan, insyaallah moal kukumah. Akhirnya berangkat nutiluan ka gunung kaleuweung, ibadah di leuweung beuh mantep sorangan bae. Nu mantep-mantep kan di leuweung mah eueuh TV, eueuh internet, teu pernah WA. Di leuweung kada di lempur bae aduh. Deuk HS WA, mantes HS SMS-an. Mending ora kene aki-aki. Ieu kan buang kawarah ka jelema. Bloonage belah ditun bloon teman. Masih 3 kilo ti bloon. Nah, tenang. Jadi nu endek ibadah ke Allah mah neangan nu tenang. Sepi. Mentek pondok pesantren salaf mah neangan tempat nu sepi. Ai pondok pesantren modern mah neangan nu rame. Sebab tujuanna beda. Pondok pesantren salafiyah mah deuk ka Allah neangan nu sepi. Pondok pesantren modern mah deuk ka makhluk neangan nu rame. Beda. Ieu mah ibadah geus di leuweung. Sapoe bebekalan aya keneh, 2 poe masih, seminggu masih. Geus barang geus aya 2 mingguna geus eueuh amunisi. Mulai lapar. Poe selanjutnya tambah lapar. Selanjutnya tambah lapar. Geus eueuh soraan. Zikir gagas Habib Rozak mah seubeuh ge geus almarhum maca Yasin ge teu tamat. Geus teu kuat sakitu ge susu aya, kopi aya, jeruk geus sabaraha meureun, bahkan di kantongna ge cau aya. Yasin teu tamat buang kawara.
Ai endek atuh maca Yasin. Pan cenah kiai tadi ngobrol bae bangun teu ngadengekeun didengekeun doraka. Aing mah ngadoraka jeung ngadengekeun Yasin geus kitu mah. Cak Habib jin teupan. Nah, iya barang selanjutnya nyana musyawarah. Iya orang lapar kumaha. Ingat cek guru. Ketika orang lapar tahan. Ulah aya kumaha. Jol be aya anak gajah. Anak gajah liwat menel. Orang masuk nyebut di segede menel, batu gede eta menel. Anak gajah sebenarnya. Alah cenah aing dibere segede menel. Baheula keur leutik dirimpak kos kitu eta. Sia mereka aing segede menel. Menel teh gede eta. Musyawarah tiluan daripada orang korban lapar mending orang pencit orang dahar. Cak nusa orang inget cek guru ulah kajian lapar ulah kuat engke. Ketika orang manteng ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan. Lamun kecenderungan orang kana dahareun orang bakal lapar. Lamun urang cenderung na hate 100% kanu bogana ka Gusti Allah sanajan engke lapar dibere seubeuh. Tapi lamun pikiran urang kana dahareun urang pasti lapar bae. Pikiran urang kana inuman urang pasti dahaga bae. Tapi ketika pikiran orang menteng ka Gusti Allah dahaga lapar paring sapoe 2 poe kadituna ku Gusti Allah bakal dibere seubeuh. Atau panca Kanjeng Nabi abitu inda rabbi kaula cicing di Gusti Allah Masya Allah cak Kanjeng Nabi yut'imuni wa yashrabuni Gusti Allah mere dahar ka kaula mere nginum ka kaula. Apa Gusti Allah nyuguhan sangu ka Kanjeng Nabi? Apakah nurunkeun korma ka Kanjeng Nabi? Teu. Sahabat ge kagetin, ai eta nyuguhan Gusti Allah kumaha? Oh, cek Kanjeng Nabi. Sanajan sababara poe kos nu dibere dahar bae teu lapar saeutik-eutik aca. Sanajan sababara poe teu dahaga saeutik-eutik aca. Cak sahabat nah kok kitu lantaran manteng kanu bogana. Sanajan sababara poe moal lapar, moal dahaga. Mantak para nabi-nabi Allah karuatan beteungna, para aulia Allah kuatan beteungna. Habib Rozak Baya Karim, ya Allah. Ngajoaknya na. Komo ieu mah geus dicaritakeun dia bae. Biangna ieu mah. Lelempangan jeung kula asalnya teu ngomong bae berarti geus lapar. Asal geus ditanya cicing bae, naon cicing bae? Wah, ieu asana kudu digotong ieu budak. Lapar. Konsep deka Allah mantengkeun bakal dibere seubeuh. Lamun pikiran urang kana dahareun lapar bae. Lamun pikiran urang kana inumun lapar bae dahaga bae. Ketika manteng ka Allah moal jeung teu aya. Teu aya. Komo saeutik mah teu hayang. Mun loba boleh dijual. Nah, musyawarahnya na cek lusa urang ulah mantengkeun ka Gusti Allah. Cek lusa urang coba maning urang pencit bae lah. Cek lusa urang deui geus urang pencit bae urang dahar daripada urang kalaparan. Ih, cek lusa urang inget guru urang ulah. Nusa urang mempertahankan ulah, nusa urang mah tetap nuduaan pencit. Guys, maneh mah rek ngadahar rek henteu pokona mah kami mah duaan rek dipencit bae mah. Akhirna anak gajah dipencit. Aju digara didahar.
Alhamdulillah seger. Begitu pentingna zikir anu ngadahar anak gajah mah kuat, maca Quran kuat, zikir kuat, anu lapar mangan gitu. Tapi anu ngadahar anak gajah mah dengekeun ku sia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maca Yasin ge tamat. Lantaran sebebeteungna. Ha. Eta jadi ngahina teh cak aing ge dahar bae. Ulah datang ka teu ngadahar. Nu saurang mah tetep henteu aing mah cak guru aing ulah-ulah henteu. Tapi da kesehatan ibadah moal kuat. Kos kitu teh ibadah. Maca Quran, matana geus teu bisa kiceup. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Badigan ngadahar anak gajah sia. Kuat kan ku kuat. Ai Yasin 3 kali ge siap cek nya. Ieu masa potong henteu. Masya Allah. Datang dari ka isuk, datang ka 2 peti, gagah. Mejeunna keur sare istirahat. Jang engke peting sekitar 2:30 qiyamul lail. Keur mejeunna ngedeng jol aya indung gajah. Kukurubusan indung gajah, neangan anak gajah, nyana sare ngabaris tiluan, silih toel, aya gajah, ih cak dosa urang atuh aing mah teu boga salah, tenang bae sanajan gajah ge, emang nyahoeun nya, ih atuh coba bae, cak dosa urang, ieu urang kumaha? Atuh mal kumaha aja moal nyahueun ieu sapira gajah. Bebe jadi kan usaha urang. Ieu kumaha Bang? Ji atuh aing mah ngadahar henteu. Mulai tenang tanyana teh. Nu teu ngadahar mah. Ieu atuh aing mah tenang, boga salah henteu naon henteu cia. Keur wejena silih toel gajah datang ka dinya. Mimiti nyiuman. Ka anu teu ngadahar anak gajah teh. Timimiti jempol sukuna tulalena geus dikitu-kitukeun bae. Dicium datang terus ka dengkulna, datang ka pingpingna, datang ka bujak, terus datang ka siran, balik deui ka suku tangga. Salamet. Mulai kanu kadua ku hari. Dicium di mata, dicium deui beuteungna dicium, cicing bae teh loba beuteung. Sat cium. Wah, tulalena langsung dipasang, diangkat ka luhur, dibantikeun ka handap. Bah. Tulalena dipasang deui, angkat ka luhur, bantikeun deui. Cak anu katilu aing nasibna kumaha ieu? Saku kati. Ah, beuting moal aing mah. Paeh nu kadua. Tinggal bagian katilu. Geus aing macenah hendak maca Quran bae ka Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'an. Yasin gane. Asa nu mal tamat Yasin. Mulai gajah ka dinya deui. Ciuman. Henteu kungsi datang ka luhur, datang ka beuteungna doang. Dikucek-kucek beuteungna langsung ditincak ku gajah. Blok. Betus. Terus digulang gaper ku gajah. Paeh dua-dua. Selesai geus ajur gajah indit. Ternyata horenganan gajah ge boga aambean. Ketika jelema ngadahar anakna gajah nyahoeun. Gajah nyahoeun.
nu teu boga salah mah diantepkeun kunyana diciuman diantepkeun diciuman tapi nu boga salah dibantikeun paeh cacak-cacak gajah boga aambean cacak-cacak gajah boga aambean sok inget ka dongeng Kangjeng Rasulullah waktu anak Abu Jahal dek berangkat ke Syria dek dagang nyana nyaci maki Kangjeng Nabi heula hayang puas ka Kangjeng Nabi ngahina ka Kangjeng Nabi sageus ngahina ka Kangjeng Nabi langsung berangkat memeh berangkat cak Kangjeng Nabi mudah-mudahan ku Gusti Allah jelema eta diselesaikan sakitu doang kadenge kunyana bebeja ka Abu Jahal kumaha tadi ngomongna Muhammad yang ngomongna cenah mudah-mudahan diselesaikan waduh nu geus Muhammad mah tilok melenceng jikeuna omonganana waduh sia kumaha nasibna nya nyabahnya kumaha akhirnya berangkat tengah perjalanan kan istirahat cek Abu Jahal teh anak aing teudeun di tengah bisi aya naon aman teudeun di tengah kabeh sarena di sisi ieu di sisi bener bae tengah peuting aya maung kadinya maung cek Abu Jahal wah ieu maung terus diambean saurang-saurang pas diambean belah ditu pas kebenaran anakna diambean calangap diambean di calangap wah cek Abu Jahal nasib anak aing selesai malam ini sakumaha doa Kangjeng Nabi selesaikeun jelema eta atuh bener dicangkeran kumaha nah ieu kan doa ge doa nempel tah doa Kangjeng Nabi ya Allah selesaikan jelema eta Masya Allah bukti selesai ulah disangka ieu doa urang ka ahli kubur teu datang Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang tah doa Kangjeng Nabi masih keneh hariruk selesai jelema bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun bejakeun beusi aya Persib ngomong Persib. Oh Persib. Beusi aya Wahabi. Cenah doa teu datang. Doa teh ulah-ulah ka nu maot nu hirup be datang. Beusi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge. Urang doakeun ku ari. Nanti dulu cek Habib Rozak. Istri masih muda. Doa datang geus loba carita doa datang paeh lah eta da ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nu sakitu hebatna sakitu hebat teu kacium ku gajah kuari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu geus diwakofkeun ku aing los gajah tah los kaembeu ku gajah nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon ku urang dirusak dikeprak oh tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka Jependi noh ini biang keladinya nih beak ku tahu beak cek ka Jependi jaing mah teu pernah keur leutik sia pernah nyahueun tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancem tawon eta beak teh nyahueun nah iyalah makhluk-makhluk Allah urang nyebrang kuari ka malaikat emang teu boga aambean ketika urang cicing di kamar
maca Quran, cicing urang di mushola maca Quran, zikir tasbih, malaikat ngambe. Sengit amat ya, aduh Habib Ahmad sengit amat sebab maca zikir. Nu ieu. Aduh sengit amat harum maca sholawat. Pas Haji Pendi cak malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah. Nyaun malaikat. Maun malaikat. Masya Allah karim. Malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Qur'anan seungit cek malaikat. Ketika aya zikiran seungit cek malaikat. Ketika aya tasbihan seungit. Aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit, makin ikhlas makin seungit. Malaikat apal moal saliru. Moal saliru. Kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet. Il qala Yusuf li abihi ya abatin. Pagawean santri tolol santri. Lain ngaji amil ini ro'aytu. Nah, ieu nu ngambeanana jin. Cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat tapi maksudna lain ka Allah ye. Rada bau. Quran mah Quran. Sebab Quran mah bisa pakai sihir, bisa pakai naluh Quran. Quran. Kumaha ieu pakai pelet teluh keneh tadi sarua. Entak raja teluh teh Ki Nurjaya disebut. Meletnya na. Kaambe ku malaikat. Quran mah Quran sakeun maksudna lain ka Allah rada hangru. Indit malaikat. Nah, jin. Ini makanan gua cek jinnya. Tah. Lamun bangsa pelet-pelet nu datang ngejin. Jin, mantap diputerkeun. Ka mana maksudna cak jin ieu? Ka mana maksudna ieu? Didengekeun. Oh, Allahumma layyin qalba sarwiti. Sarwiti. Cak jin da sarwiti teh ngan sarwiti tiup ceulina. Fo. Hudang teh oh Pendi. Atuh da eta ulin jin eta. Nah iya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ahli Allah babarengan jeung malaikat. Lantaran aambeunana kaambe ku malaikat. Jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat. Jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah, malaikat anu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun maca sholawat, malaikat nu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun dunia, jurig nu ngabarenganana. Mantak boro-boro malaikat kula kadieu hangru. Boro-boro malaikat kula ge kan hangru. Ka ambe. Pahawa. Ka ambe. Asana hangru apa cule gitu ya mah. Emang rada pantasnya nama culean. Iya hangru Masya Allah karim. Nah iya. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambe malaikat, seungiteun malaikat. Zikir seungiteun malaikat, sholawat seungiteun malaikat. Bahkan laporan sholawat nah bentuk jadi malaikat. Bebeda ka Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat aja pengen paingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu jekula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongora tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kangjeng balik deui sholawat ka dieu. Nampiling Kangjeng tambah aja pengen goblok sia. Kula aing dibalikeun deui. Sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti gitulah. Mantak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas, makin hebat, makin ikhlas, makin hebat. Urang bisa naik ke langit sakbaha Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah. Nah, urang teh kapan titah nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Asar tuturkeun Kangjeng Nabi. Bisa hiber urang. Bisa hiber Ki Fudoli bae nuturkeun Kangjeng Nabi henteu aya saparapat-saparapat acan.
lah saparapat boro-boro saparapat 1% ge henteu cenah nuturkeun Kangjeng Nabi ngomong doang ngomong doang ya iya komo Ki Jamal mah setengah parapat ge henteu atunya mah ceramah maksudna hayang ganti ban mobil atuh beres ieu kuari geus mikiran bae kabari Kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal 3 miliar setengah Lexus mah geus ulah jadi hayalan ulah ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat ai sia ye tu kiai mah Habib bisa tobat cenah mah engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah bisaan kiai coba Haji Pendi pernah Haji ceuri karung teu laku beda kan motif ceurikna ye atuh badak bawa kiai mah geus ahli sorga pokokna kiai mah ahli sorga ye maksud mah kos kitu bloon ya Allah ya Rabb cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae urang kudu boga keyakinan ketika Al-Qur'an dijelaskan innalladzina amanu wa amilus sholihat jelema anu iman ngamal soleh kabelah dituna bakal dibere sorga kudu yakin cek Imam Ghazali keyakinan teh atas bisa sehingga ngalindih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh sorga mantep lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka sorga apa ka neraka sia mata kaji pendi mah kajian kos gigi nya boga keyakinan tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun sorga geus dungtut bae ka Gusti Allah sorga ngan aing demo ulah nah balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri ieu mah lamun maot urang lamun maot terus ka jero kubur malaikat geus nyahoeun kan kaambeul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah Habib Razak awatnya nah kaambeul kan ku malaikat oh ini Habib bener apa kagak ya kaambeun nya terserah Habib dah bener jangan enggaknya serah dia dah saya mah cuma ngomong aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Haji Pendi bae malaikat ngambek bau karung goni segini bau kredit segini bau keambeun ku malaikat sing hade nu mantak urang teh sebenarna mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus kumaha mayit bagus kumaha mayit bagus emang malaikat bisa katipu moal dumal katipu malah malaikat bingung tadi dibagus-bagus ya kaambeun aku aing hangruk kieu pan dibagus-bagus salajan aya dongengna ieu keur carita hakikat da malaikat tetep ngambeuk kaambeuk ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambeuk begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambeuk teu bagus henteu nama cekna ieu cek malaikat rada teu bagus sarua jeung Ki Fudoli teu beres sakitu ngan aya bagus da saeutik kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah pan ai keur capek mah nyana maksakeun karena Allah pan ai diondang mah kitu karena duit beda kan dibanding-banding ku nya karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah tah eta untungna saeutik kan dibandingkeun kita mana nu karena Allah na mana nu teu tah ieu kaambeuk ku malaikat Masya Allah lamun gajah bisa ngambeuk lamun maung bisa ngambeuk lamun tawon bisa ngambeuk lamun malaikat bisa ngambeuk atuh komo Allah naha urang teh lengah amat teh asa didelekeun ku Gusti Allah sehingga berani amat orang nonton TV sadaekna berani amat orang SMS-an
ka jahe. Ikan blon ya. Ku pamajikan disumput bisi kaya hawan. Ku murid Haji Jamal ge sering murid. Ini mah rahasia khususon ila ruhi cek yang ayo. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Enggak ada ya. HP boga 3 Haji Jamal. HP nu hiji jang paranti undangan, nu hiji deui jang paranti keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu carita malaikat ngambe atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula di awak urang teh aya ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang. Aya 3 di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna ruh Kangjeng Nabi na nyingkir, cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 3 ruh. Nu mantap urang lamun ngadenge takbir tetep we ngageter. Ndek takbir naon bae? Takbir lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Langsung munigak bulu. Urang komo awewe mah aja ceuri ngalengis. Tanya neng kunaon ceuri can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir kelain ka Allah ka selop. Mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang. Bloon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus cerik we nya. Lawan laku 10 poe ka dieu jakeun. Tapi tetep ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari. Allahu Akbar. Mun igak bulu. Kafir teh ngadenge Allahu Akbar sieunun. Allahu Akbar sieunun kafir. Nyana ge aju nyilip ka urang Allahu Akbar. Milu jeung urang Allahu Akbar teh milu. Lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang. Di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa. Eueuh haram di Amerika mah. Dianggap satu kebutuhan. Lamun urang leumpang aya awewe di ditu, urang hayang awewena daekeun geus tinggal neangan tempat bae. Di Amerika seperti kitu. Eueuh bahasa haram, eueuh bahasa muhrim, nu penting saling membutuhkan. Iyalah di Amerika. Nyana guru besar di ditu teh. Guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika. Kapan lagi cek nyana? Saya membutuhkan Anda. Apabila Anda membutuhkan, yuk. Waduh, cek Syekh Aziz, makanya enggak rilis kan gitu. Mun bangsa Kiai Haji Jamal wallahu a'lam. Wallah. Atuh di dieu ge bebejan andek ceramah 2 poe korenganan. Keur ieu kuari teu. Eta di Amerika ulah mun cerita di Amerika muringkak bulu. Tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama, apatis, di tengah negara anu kos kitu kaayaanana, emang eueuh kitu masjid, emang eueuh kitu kiai, emang eueuh kitu anu terus dakwah terus. Nu kula paling muringis cerita manehanana terakhir, saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek manehanana sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan kembali deui kula ditanya mun cek bahasa urang mah ai maneh tas di mana ieu? Mantas tugas di mana? Babaturan kula ka Aljazair, kula diutus ke Indonesia. Dalam rangka naon? Kristenisasi. Ya Allah.
Terus caritanya keayaan di Indonesia. Sageusna carita hasilna kumaha betapa mudah cenah di Indonesia. Kemudahanna kunaon? Kemudahanna dengan dua. Satu, kebodohan orang Indonesia. Nomor kedua, kebutuhan, yakni fakir, gampang jasa. Dengan diberi, kemudian luluh, ngilu. Ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta. Kuari nu deuk diturunkeun ka Indonesia loba. Nah, mantapnya khawatir ceknya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina, kasebut jasa hormatna, kasebut jasa babarianana, kuari deuk diacak-acak. Melalui naon ieu pengacak-acakanana langsung nyanana aya, tapi leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah. Iya cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair ayah Syiah diantep, ketika ayah Wahabi diantep, sebab dimodalan ku Amerika. Nah iya masa kadar informasi diurang ge hati-hati, geus mulai diurang Syiah ayah, Wahabi ayah. Tapi lamun neuleukeun kieu ye Wahabi gregeteup. Sogala haul cokna tarolol. Hadisna, Qur'anna segala tiluna, segala tujuhna. Keur ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah ka orok-orok zarah. Asal dilarang ku Muhammadiyah di Indonesia muajib bae mudal. Ieu ge kan dilarang ya kuari. Tahlil kuari haul-haul bermunculan. Bahkan sababaraha pembesar Habib-habib di luhur jeung para ulama deuk ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin. Kuari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat deuk ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tinggal tunggu bae. Lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin, eueuh haul Syekh Maulana Yusuf, eueuh haul Syekh Maulana Mansur. Aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan. Tinggal keur diisi khorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz, kula mah sok inget cerita lalai teh lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung baik. Angin jeung hujan nyana ngobrol. Cek angin teh hey hujan coba sing gede, maksudna kalong supaya ragag hujanan lu gede. Eta hujan nurut hujan, turun gede jasa kalong beuki nyekelan we. Hujan beuki gede beuki nyekelan sapoe sapeting hujan kalong aman kalong. Cak hujan teh bagian sia kuari mah angin topan. Ku aing geus teu mampu. Tenang, cek angin topan ku aing. Hei, eta angin topan mulai muter puter. Kalong beuki tenang, beuki nyekelan we. Bisa babaraha jam angin topan puting beliun. Selesai. Kalong seserian. Salamet aing. Tinggal hiji deui. Coba kusia angin sepoi. Oke. Kalau mulai set ditiup ku angin. Kicep. Kalau ngira ditiupan ku angin sepoi. Mantap. Tiis amat, cek nginaheun amat. Repes ragam. Ya kalau ku puting beliung mah kenceng nyana. Topan mah kenceng nyana, hujan geledeg kenceng nyana, tapi ku angin sepoi-sepoi masyaallah. Langsung perem. Atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati perem. Hancur ieu kalong raga Ki Jamal. Ki Pudoli geus diheula. Geus inting-intingan namanya.
Daya si hade kiai kuat kiai ku angin mah kiai kuat kiai ku hujan mah kiai kuat benturan-benturan tapi ceritana ku angin sepoi masyaallah karim mimiti dibere 3 juta kan awalnya mah Jamal kan setting kan ulah sok tual toel ayo kabelah dia sekupi kan ku ibu urang sarereata sekupi ieu mah pandi umroh kan nah umrohnan jahanam gitu kan umroh bentuknya umroh jahanam itu sepoi masih kuat kene teh aya nu dibere mobil dipanggilin pondok kakara tarariis ceknya ditanya nyaritakeun nu korupsi lah budak tiba heula geus korupsi mah terus bae ditanya nyaritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae ditanya nyaritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi ya tuh masalah ceknya teh ditanya nyaritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum kurang bae sih nah ieu geus kena sepoi-sepoi kiai nu matak eta Habib Rizik kula balai daron ngalem wawanena puara jasa masyaallah dasar zuriat Kangjeng jadi endeu gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh itu setan-setan termasuk Ki Jamal setan ajuna mah acak-acakan setan kabeh gagah eta nah ieu sebab naon eueuh angin sepoi nu datang namun nyana daek narima sabaraha miliar kula nyaho namun nyana daek narima sabaraha miliar masyaallah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli malah nyieun proposal nya pengajuan ngan aju ku kula kajawan ulah ji ulah henteu aju teh henteu ngan lewat tukang tetep eta mah teu kanyawana kan teu kajawan masalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicerita ti awal tepikeun ka akhir maksudna lainna naon horenganan hewan ge ngambe juri ge ngambe jin ngambe malaikat ngambe kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah Subhanahu wa taala tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang henteu di loba jelema henteu di saeutik jelema henteu keur sorangan tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun eta dipelakeun di jero hate urang bisa ibadah dengan tenang ketika urang maot urang geus boga bekal geus boga bebekal nikmat malah ngeunaheun maot eta ketika datang malakul maut urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang diambean ku malaikat babacaan urang maka sing hade babacaan urang jero hate urang kaambe ku malaikat kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat bate nyahoeun sebab nyana mah nyatet teh anu kanyahoan ku nyana ngan aambean nyana nyaho gitulah komentar para ahli hakikat para ahli tasawuf nu dijelaskeun di sababaraha kitab urang doakeun ibu almarhumah Ummu Kulsum mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu keneh dulur-dulur urang bapak kolot urang arwah-arwah seluruh anu aya di dieu khususna umumna dulur-dulur urang kabehan bapak urang kabehan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur urang nu masih keneh aya mudah-mudahan urang bisa ibadah bisa cinta ka Allah jeung Kangjeng Rasulullah cinta ka para zuriat jeung para ulama akhir hayat urang husnul khotimah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka